أبتدئ الدعوة بسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطاياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال عطر اللهم قبره بعرف سديم من صلاة وتسليم اللهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعتني محبتك ومعرفتك يا الله نسألك الإجابة بدعائنا في هذا المقام لسبب تعظيمنا لمولد حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمد إلهنا يا إلهنا يسر لنا
ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana. Masya Allah. Pilih lami tingnya aina teh tos tabu sabaraha tabu 11 dia sok naos deui ka tabu sabaraha kakara ayo mengaji di dia di ditu teh jam 2 abi teh jam 2 ek lalaunan we ka dieu geus nepi ka dieu jam 7:30 ari sugan teh 7:30 terek langsung ditah ngaji ari pek teh aya cumi atuh ka resep cumi mah bak ari pek teh teh kerempapok lieur ku cumi beres makan cumi ajengan bade ngerokok naon sampurna mil ari sugan teh langsung ka panggung ngerokok lah geus beak 4 batang nungguan heula pangeresana kori alhamdulillah parantos dongkap anjeunna namanya uyuh umroh alhamdulillah. Nah cenah urang kadar itu ari sugan teh datang ka dieu teh langsung ngaji ningalikeun heula hujan monoyot eueuh BPD ka hujan ngajarkeun teh cik si bapa di tukang keun cenah antep si BPD teh cenah sing kahujanan datang na poe ieu nah bapa BPD tah ku tukang tapi sik dicirian. Para alimil ulama kersana Kang Haji Jenal anu janten wasilah dongkapna abdi kana ieu tempat kersana Kang Haji FUI anu sami-sami rawuh hadir kersana para DKM para asatid para hujaj nu aya dina ieu tempat mugi ya Allah masihan ka istiqomahan kamarantenana amin ya Allah ya Rabbal mugi ya ieu maranta dipasihan kasobaran amin. Naon pangaduakeun kudu sabar sabab ngurus masyarakat mah beda jeung ngurus muning. Ari ngurus muning mah init kana sawah batur ngagalai kana sawah batur kesel-kesel teuing pencit moal aya balitungan. Tapi lamun RT init kana sawah batur, ngalapare batur, init kana kebon batur, ngalasampe batur dipencit ku Bapak DKM di penjara. Betul? Matak mugi ya ieu Bapak DKM sing dipasihan kasobaran amin ya Rabbal. Mugi ya ieu ulama-ulama urang teh sing baleunghar amin. Sing baleunghar amin. Sing beunghar amin. Ujang mani 3 kali ngaduakeun ajengan sing beunghar bisi kaos abi di ditu di Mangkubumi. Ari di abdi teh aya lah bodak bebeletekan ukur 40 siki mah. Cik abdi teh ka barudak sia teh sing gablek pipikiran atuh. Naon atuh ajengan manikot kasar-kasar teh deuleu ku sia mik geus eueuh batuan sepidol geus eueuh taian. Jam geus eueuh batuan sok atuh grama likir naon atuh Pak Ustad sok atuh nyarios iuran sia teh iuran sabaraha tuh Pak Ustad iuran teh 5.000 we tong gede-gede teuing balik bebeja ka indungna mama suruh Pak Ustad kedah iuran 5.000 jangan jang sepidol bajakan ka Pak Ustad pan baheula ge ngaji di dinya mah gratis bae we sing Ustad dibayar kadengian ku tetangga ge milu ngaji ayeuna ka dieu ngabejakeun ka abdi nyeri kana hate mengapa ngurus barudak sore ngurus barudak tapi dibalikeun kitu meuli sepidol kudu ku ajengan nah atuh ari kamari Agustusan aya dangdutan di kampung manehanana eta ceng dangdut kuda yang mana Tuhan senangi kuda yang putih di dalam kandang janda yang mana Tuhan senangi janda yang putih berambut pirang biul teh nu kitu teh lasun aya dia lasun aya tah nu kitu teh lasun ngaranna teh da eta nu ngomong kitu Pak naik ke panggung milu joget nyawer beak 500.000 matak nyeri karena hati teh Gusti ajengan teh sing baleunghar amin sing beunghar amin sing beunghar amin setuju ajengan beunghar setuju Bu ajengan mah teu bogaan balong-balongna ajengan mah masa masuk nganteran lauk ke ajengan Bu ajengan mah teu bogaan sawah-sawah di ajengan mah masa
pasok nantiran beas. Oh berarti teu baralego orang dia. Di ditu mah abdi kantos kamari pengawasan. Ajengan punten naon. Pangaoskeun di abdi lah muludan ngan pedah aya hiji. Naon cenah panggilirankeun cenah lah ajengan sok ngalebokan duit ka kencleng. Bingung aing kudu kumaha ieu ngaji. Hari diomongkeun ajengan malingan ka kencleng ka aing keheuleuh. Itu diomongkeun masyarakat menta. Ari cek abdi kieu tarosileh. Bu, ari ajengan nyanakan artos ke kencleng wajar atawa henteu? Wajar atawa henteu? Wajar atawa henteu? Ari pek Depok cenah haram ajengan atuh cenah da maling eta mah geus atuh ari haram mah. Kaula ayeuna rek nanya ka anjeun. Ari ajengan digaji ku masyarakat henteu? Digaji henteu? Digaji henteu? Wajar lamun ajengan nyokot duit ya kencreng ngaku masyarakat teh teu padulikeun. Betul. Kumaha lamun ajengan hayang soleh bae we ku masyarakat sok ayeuna mah iuran, aya sabaraha ajengan di dieu, aya sabaraha masyarakat di dieu titik rata sabulan sakepala keluargana 70.000 beunghar ajengan teh. Betul. Ulah nepikeun ka ajengan teh pasea jeung masyarakat sakadenge nyokot ke kencreng 20.000 dipikang ewah ku RT. Aya di dieu nu kitu aya. Mudah-mudahan ajengan di dia saroleh amin. Ya Rabbal, karena kita tidak tahu siapa Allah, kita tidak tahu siapa Rasulullah. Urang moal apal kumaha prak-prakan salat, urang moal apal kumaha prak-prakan wudu. Jika seandainya tidak ada para kiai, tidak ada para ajengan, tidak ada para ustad, yakin cek Kangjeng Rasul laulal ulama lasaruna sukal bahaim. Seandainya jika tidak ada para alimul ulama, yakin urang dia kabeh sikapna bakal sapertikeun sato. Naudzubillahi min. Bapak RT, Bapak RW anu gajina teu pati gede tapi capek gawe. Betul. Rajin aya gawe oge sok diomongkeun ku nini sabab nini teu kabagian bansos. Betul. Cek nini di dapur ku kulutuk ngomongna goblok eta si RT ka aing teu mere bansos diduapkeun ku aing masih modal kadang-kadang kalapa 40. Aya dia nu kitu aya. Di mangku bumi mah aya mah tak dibawa ka dieu oge. Da nya isu mah RT teh ae. Mudah-mudahan Pak RT di dia selalu soleh. Pak RW na selalu soleh. Karesan wengi ayeuna TNI dongkap, Babinsa dongkap, Bapak Polri dongkap, abi mah pangling di mah pangaosan teh ka pacamat-pacamat nangge sorban. Tadi abi mah pacamat mah make sorban tar dipeci-peci acan malahan mah. Kapangun geus make kolor. Alhamdulillah ieu aparat urang mudah-mudahan sing dijatuhkeun aparat anu adil. Amin ya Rabbal. Sabab khawatir cek Kangjeng Rasul kullu sultanin la yadilu bisultanihi fa huwa fir'aunu sawa. Setiap pemerintah teu adil jadi pemerintahna yakin maka eta pemerintah sapertikeun Fir'aun laknatullah. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan saleh sadayana amin ya Rabbal. Bu, ayeuna teh urang teh nuju pangaosan naon? Nuju pangaosan mulut. Biasa pengajian teh sok dikemas teh ku beda ngaran. Pengajian bulanan disebut pengajian saminggu. Cikini kegondang dia gening seur nini nu ngaosna Cikampek Tasikmalaya bari nyapek ningal Ustad panggantungna. Ruhai. Siap sekeliling kompak siap. Yang di belakang kompak siap. Upami teh masuk pacamat mah urang goyang heula cenah kitu. Siap kerudung merah siap. Kerudung hitam siap. Bapak Babinsa siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun buat ibu-ibu boleh? Boleh Bu? Boleh? Daun salam, daun salak, daun pepaya. Cak
cakep atuh gitu Mimin. Balikan di odah. Daun salam, daun salam, daun pepaya. Nu ngawaler salam bari kompak. Mudah-mudahan menang minantu anu kaya. Amin. Pret. Ada pantun buat abah boleh bah? Bah, halo. Daun salam, daun tales, daun kalapa. Nu ngawaler salam bari lelas. Mudah-mudahan lebet ka surga. Ayeuna kene kalepasan. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه الشرور. Saking ayam makan uy. Ya Rasul salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri.
mugia sholawat anu kurang diaoskeun